Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya wilujeng patepang desa simkuring Fatih Pasanggar Kasih dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikan warta anu parantos dugi ka meja redaksi. Warta anu baris kasanggakeun nyaeta kahuruan di Pamukiman Mundel, Tambora, Jakarta Kulon. Kahuruan lumangsung di Pamukiman Mundel Nuicingan di Tambora, Jakarta Kulon, Kamis sonten Kaping 3 Januari 2018. Aina tacan dipikan nyaho cukang lantaran kahuruan di pamukiman wargi kasebat. Lokasi kahuruan anu aya di Gang Sesek barobah kaayaan hahalang kanggo patugas nu bade ngalakukeun pamadaman ka kahuruan kasebat. Sajabat ti eta, kaayaan bangunan anu berbahan material kai neuneun leuwih enggal ageun. Cacak kitu, kanggo ngajinakeun si jago beureum didudutkeun 24 unit pemadam kahuruan ka lokasi kajadian. Petugas pemadam kahuruan usaha kanggo mencegah supados henteu lumangsung parambatan ka wangunan-wangunan liana. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang desa simkuring Fatih Pasanggar Kasih. Seja amit mundur amit mungkuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.